Saur Rasulullah engke pamitos caket karena waktu sena kiamat bakal aya dabatu minal ard, bakal aya hiji momentum ketika jalmi dikapir-kapirkeun oleh sesuatu gitu. Ulama syariat ditafsirkeun bakal aya sato tina taneuh nu ngapir-ngapirkeun jelema. Bikin ka aya nanti aya sato eta teh. Lamun aya ge bingung naon ngaranna gitu maksudna. Padahal maksudna dabatu minal ard engke bakal aya hiji momentum di akhir zaman ketika dengan sesuatu jalmi dikapir-kapirkeun gitu. Dajjal asup ka kamar, Dajjal asup ka dapur, terus kajian tenang. Tong lepat ending tina gadget jalmi kudu jadi kafir. Nembe 4G, teu acan 5G kan. Pami 5G itu sawitan kana johir, sanes kana akal, kana otak. Tapi ini kana akal, mata pamilana teh nyawa handphone sini pasta kapal angker nyeri gitu ya eta. Lagi di setting ku gelombang eta. Unggal dinten proses pengkapiran teras-terasan di kamar-kamar, di dapur-dapur, di ruang-ruang kerja, di ruang-ruang kelas, jalmi tos dikapir-kapirkeun. Sementara ulama besi nungguan bakal aya sato tina jero taneuh nu ngapir-ngapirkeun. Oh tos tikbal heula gitu. Terus di sabaraha taun kapungkar dikapir-kapirkeun nanti. Ulama syariat nyarioskeun dina waktuna geus caket kiamat Quran bakal ical, geus lila icalna ge. Kodam malakutna geus lila ical, karomatna geus lila ical. Maca Quran terus dengan datangkeun ka saean. Lamun macana secara syariat ya. Tapi bari macana hakikat upanon hate, upa ngabutuh mah urang kenging kene karomatna. Tapi lamun maca Quran digeulung-geulung, maca Quran sangkan katalar terus semua kenging Quran terus dikuasai ku iblis. Beuki maca Quran beuki hayang paseah, beuki maca Quran beuki hayang debat. Dugikeun ka aya budak orang di Jogja disebut pemuda pengubah dunia, katalar 30 juj, 30 istri terus melapor ke polisi pelecehan seksual ke budak eta. Kapungkur apal saayat aya karomatan, kapungkur apal sasurat aya karomatan. We ieu katalar 30 juj teu aya naonan gitu. Terus aya karomatan Quran. Terus sesah newak kodam malakutina Quran. Kajabi jalmi nu macana teu heula kana jero hate, baca ku paningali hakikat, mun mereka penak deui gitu. Kami dibaca ku panon bolotot eta buktos gitu. Nu katalar 30 juj oge pelecehan seksual eta teh nu ngalapor nembe 30 jalmi nu kasabaran terus jalmi eta teh. Awewe nu dipuksak ku jelema eta teh. Dalam 30 juj katalar ku budak eta. Jadi naon pertimbanganna, naon alasanna sepuh pake jeung masantrenkeun ka pesantren hafiz, naon pertimbanganna gitu. Dalam misalnya terang ilmu nama teu kudu gitu ya. Nu penting pastikeun soleh di imah gitu maksudna. Disapalakeun ka pesantren hafiz Quran nya di imahna teu aya sistem nu nganggerkeun kana soleh mah panginten gitu.